Selamat datang di episode 43. Selamat menyaksikan. Fajar, jawab singkat jelas. Berarti mana kamari bohong gak Bapak? Nyata. Jawab. Jawab. Tayana mana? Sanggup tuh ke Bapak dihukum. Jawab. Benar. Naon atuh pantesna Bapak teh meningges beak dengkak gitu ngawarah mana teh. Ku cara lembut hidung maneh tempan. Ayeuna Bapak kudu kumaha ngau ku maneh teh. Lamun diibaratkeun mecut kudu sabaraha kali Bapak mecut. Daya mah kudu leuwih ti sakali. Bahkan leuwih ti 3 kali. Sebutkeun kudu sabaraha kali Bapak mecut maneh. Sok sebutkeun sabaraha kali maneh. Daek narima hukuman. Bapak keur bukti yen maneh teh bener-bener rek sadar. Sebutkeun sabaraha kali ayeuna. Jawab. 4 kali, Pak. 4 kali. Yang syarat mana teman nyebut aduh atau ngarokuh naon lagi hiji nangtung sia 2 nangtung 3 Masya Allah, Jak. Berarti bapakku dibalik kali di kahiji. Mak, dicinggakeun. Jauhkeun di bapak, bisa bapak kasetanan. Ke bapak jadi urusan jeung polisi gara-gara ngawarah anak. Tai, geus lah, tong ngaca wae main di tempat-tempat yang ngaca we jeung ngaca. Nah, atuh deuh banget udah ngkot ke barangap kieu. Anjir. Loba deui bangapna teh. Bangapna sia mah teh kodrat cinta mah. Tapi udah ganteng sih juga Anila apa keke ha? Juga Andilau sih. Andilau ti manana? Indung maneh ge ngeluarkeun maneh, indung maneh nu ceurik lain maneh. Adaan sugon. Lina. Tuh lah, ini orang ceurik coba baca soca. Supaya panon kota Geus lah budget geus. Dan bajrat bejat, sarua katanya. Sarua bejat. Ruksak. Geus apalah. Didinya mah sampurna. Doaan mah, jadi mah teu apal heukeun geus lah. Jaga saya lah. Kaburu burit panakatan si ojak lah. Geus itu ya. Nah, itu tuh. Heuh. Pas. Pas tuh ngaca we nih. Wah. Jeh, Yo, anjir balik. Kalau doki hardang ira hujan ini cai geus eueuh ya. Ih, harese udah gede. San. Hasan. Tuan, Pak.
Ijang. Ya. Bapak ka kebon heula sakedeung. Jagaan imah omatnya. Mohon Pak. Tong uli jeung si Belentoy jeung si Arul jeung si Oyok jeung si Wawan. Si Arul si Duye eta. Semua balik jeung uli jeung budak eta mah. Mohon Pak. Hidang teu. Nurut teu ka bapak. Mohon Pak. Tong muhun heueuh buek sok aing awas ya. Sep. Ijang. Kasep ka dieu. Aduh, ieu kasep. Naon mah? Dicari Jang. Tadi lembur ya sampun. Oh, ieu saasana nyer balik pesantren. Kunaon? Santa. Pulutan mah si Cecep. Ulina hade si ieu mah keur mah bager, kasep. Rajin tadarus, pinter ngawirid. Bager pokona si ieu mah. Tong kabawakeun jiga si Arul, si Oyok, si Belentoy, si Wawan. Jadi mah balangor tuh baladur. Bapak do gua eta mah tana bebangsat wae eta mah. Alangar blak eta mah. Cecep. Sana budak bapak tuh aya kegiatan Irma ajak. Nah geus ya, bapak rek itu tuh ngakebon heula. Ayo. Jang tuh ada ngawadang aya udah tuh. Ternuan. Ah jang dang tuh itu. Santos wis di pesantren. Mohon ah. Da teu betah jeung deui karunya Bapak nyalira di bumi. Oh. Malalaunan. Saun oge. Wuh. Di, entos mitumit. Entos. Betul. Pira kumaro eta jagana jeung tangkal. Har atuh duka watige. Utep. Tep. Ka dieu tep amang. Dewa hati temar. Amang. Amang naon? Karet tapi utep nu ngajaga. Oh, di mana? Di dinya we ah. Nyatu tep nu nyepengan. Eta nyandak naon tep? Babalo nanti na Tep sabun. simpen di dinya tah. Eta di dinya tah. Eta. Atuh watin nu jaga tadi emar tuh jaga. Emar. Tep nu nyepengan. Heeh. Emar nu main. Yuk, Nih, orai. Gampil. Di temar mah jagoan. Tegar. Tekengin kenanya, Mar. Ayo. Mar pasti tiasa sok. Kenging. Kenging. Mar. Wih, Mar hebat jagoan. Woi, ngawahan heula temar mah. Tekengin jauh-jauh atuh. Ngawahan heula temar mah. Tabih-tabihin. Mar. Ayo temar ayo. Tiasa temar mah geura sok sakieu ge. Temar. Si Utep mah licikana. Utep manteli. Dikeluarkeun oge dikiukun. Tas Tuh. latihan latihan. Lati mah hayang Aku bahagia. Saksikan ombak. Seapal deui ka ditu nada laguna. Ye. Aje. Bae meni anjing. Ya teh tuh meni. Ada deui wae bisa tuh cicing sih. Hup, kela-kela. Editor, balikan dia coba. Eta huntu. Bae meni anjing. Ya teh tuh meni. Ada deui wae bisa tuh cicing sih. Sanu heure maneh. Nu huntu gol. Kunaon maneh teh? Nu huntu. Kunaon? Anu iya. Tol mah huntu. Teu kan ka eta. Aduh. Teu asun tuh maneh teh. Kinung gol. Pokona mah ada ka tuh. Udah. Umur aja. Tah iya nu kurang di keteangan tadi teh.
Rimarannya naon ka dari dia? Bang terek yang maneh Jak, nah maneh tadi teh sakola urang sieun maneh kumaha onam. Kenal di dia sorangan maneh. Oh, kenal mah di dia sorangan atuh. Ya geus Jak. Eta mah tong di lamunan wae. Naon, Jak? Maneh kapanggihan kolot maneh. Sarua Jak, urangnya kapanggiheun Jak. Beda urang mah teu menyon kitu Jak. Dapat ka menyon eta. Kurang mas tampiling ku bapak orang. Sanggeus kanyahoan teh. Sanggeus kamari kanyahoan. Eta maneh tingali sarua da barangap. Biasa urang teh kitu-kitu teuing da. Mun dicang-cang hungkul latihan. Lain sakalian atuh teh gantung diri maneh teh. Nya ulah tuh karunya kolot urang. Urang teh anak hiji-hijina pan. Percuma cai. Bapak maneh ge moal daekeun nya di adi. Sin kos maneh jadina. Yang geus Jak lah tong ngalamun wae maneh Geus Jak. Bongan saha tuh si Udin mah kedigir ku maneh silahna. Oh. Eta budak eta bongan saha makiuan ka urang ti kajauhan. Tiluan di marukana urang mawani. Kabeneran keur mau wagir. Hantem beda maneh ge sarua mau wagir. Paheula-heula beunang we eta mah. Manehna beunang ti heula ku urang. Bawaterna lalumpat. Sabenerna mah kamari ge mun nyerang deui mah teh jadi masalah. Kan eta na jero angkot. Ai Biela jeung Inung si Oyok nu jadi masalah nama. Maneh apal teh Biela? Anu diukigireun urang lain. Heeh. Apa sorangan Biela mah? Kos lini bibirna teh. Sakali ngomong genjleung salembur. Apa si Ojak tawuran. Jadi orang teu boga batur ayeuna. Geus atuh lah. Lauli nya. Iya. Ya pada cicing kerek naon Yang atuh. surang yang sorangan juga itu marah kata. Surang yang sorangan ah. Ayo tuh Jak. Ayo ka mana? Ayo. Eta tinggalin geus tiluan kitu, ayo urang kayak di mana? Kotak pos belum diisi, mari kita isi dengan film-filman. Film apa yang kamu sukai? Film Marsupilami. Marsupilami, lama-lama menjadi marsupilami. Orang nani? Keluar. Ayo tuh. Wah, pirage keluar mimiti lu nya. Mega urang. Urang. Sok, yok. Kotak pos belum diisi, mari kita isi dengan film-filman. Film apa yang kamu sukai? Bos sungut atuh sih. Aing deh. Atuh, yok. Papai. Popeye. Popeye si pelain. Itu toy. Popeye tak lama-lama menjadi Popeye si pelaut. Tut, dua kali. Tut sekali tanya ke si Popeye. Itu liciknya. Tut di mana-mana ge. Tut, ayo. Baiklah tuh. Kotak pos belum diisi. Nyari ke. Atuh lalaunan toy. Jika norek ngege. Tadi sia sungutna ka hareup. Atuh. Kotak pos belum diisi, mari kita isi dengan film-filman. Film apa yang kamu sukai? Doraemon. Nah, tuh mana mah Scooby-Doo. Nah, mana tas si Giant? Lintu. Naon tuh? Si Giant malin si Oyok, si Ojak. Si Oyok mah adina. Nelewan teh. Adina mbak. Hai buruat tuh. Doraemon tak lama-lama menjadi Doraemon. Kia orang kia. Mana emang? Kia mana tawan? Kia. Yok kia. Nah, orang kia. Kia tuh. Yok kia nya yok. Yok. Kia tuh. Urang hayang ulin babarengan deui.
Si Nanang geus eueuh. Manya ayeuna si ojak oge kudu eueuh. Maraneh inget teu? Pas urang ulahan ulin deui jeung maraneh ku indung urang. Ojak nu ngayakinkeun urang bahwa maraneh bakal tetep ngaturan urang. Urang leuwih tarima dicarekan ku indung urang daripada teu ulin jeung si ojak jeung maraneh oge. Urang asa teguna jadi babaturan. Bisa seserian kieu sedangkan si ojak ayeuna pasti keur sorangan. Teu boga babaturan. Nangis tuh. Yuk pulang ke si ojak. Ayo. Wow, wow, wow. Wow, bunga. Wah, angin geuning. Latihan. Cup. Wah. Walah. Ih. Masuk. Ikan. Ngomong wae Jak. Jalannya aya. Jangan neangan. Ya. Gitu. Mana Jak? Jak. Ulin jeung urang Jak. Ayo. Jak. Ayo ulin jeung urang. Kadenge tuh. Geus aku nutur urang. Mana ngadenge teh jelema sambur ngomong naon. Si ojak mah jelema bangor. Mana yang gak bawa kan jadi budak bangor. Salamur ieu kecewan. Si ojak mah budak bangor. Tapi urang teu ngarasa Jak diajakeun bangor ku maneh. Urang bangor ti baheula Jak. Mana ngadenge teh jelema salamur ngomong naon. Marane teh kabawa ku urang. Karunya kolot urang. Sagala urang tawuran lah. Naon lah. Jak. Mana yang nggak yakinkan orang bahwa barudak mau pernah ninggalkan orang. Naon ayeuna maneh kos kieu? Ingat kata-kata maneh Jak. Ingat Jak. Eta kata-kata maneh. Terus ayeuna mana yang naon yuk? Bermain naon ka maneh? Sok Jak. Tanggal. Lamun sakirana eta bisa nyian maneh balik deui ka arurang. Tonggo Jak. Tangga jangan Oh, tangga. Tangga duruk tasintoy. Ya, Man. Ke urang. Nabet sih Naon, Bro? Duruk gitu sakenaron lagi. Kagok geuleuh tuh dah kesintuy teh. Namun si ojak sia teh. Maneh tadi. Kumaha teh? Tina skenario kitu kieu. Maneh marulah. tapi orang mending kan ngaduduk si Entuy Bang Beben. Mending ngaduduk si Entuy daripada orang denger si Wawan atau si Oyok. Sok atuh ya. Euy, Ayo, minta meuli. sok. Seburit ya. Kumaha tuh? Nangis ulin deui. Duduk kenapa ulin deui? Terbalik, Bas Bray, terbalik. Terbalik nya. Balikan deui, cing balik Jak. Iya orang tapi resep ngaduduk si Entuy. Aduh, jakat tuh. Kita ieu tuh lah. Masa anak keur halodo jadi pantes ngeduruk mana ge. Saya tuh bae. Bulu gini sok. Di mana? Dulukeun. Ikut. Jat.
Sok Jak, deungeu Jak. Si Nanang geus eueuh. Manya ayeuna si Ojak oge kudu eueuh. Maraneh inget teh pas urang kulaheun ulin deui jeung maraneh ku indung urang. Ojak nu ngayakinkeun urang bahwa maraneh bakal tetep ngaturan urang. Tapi baru dak yang serikeun maneh ngasau kerewas. Ningali penampilan maneh anu beda. Maneh dandan siga aku mah wae oge, rek siga awewe, rek siga lalaki, baru mah bakal tetep kabaturan maneh. Urang teu percaya Jak. Jok. Ya. Kira baru dak digebukan ku maneh. Terus teu mere hampura ka maneh. Masih di hampura. Hai urang ulin deui. Bau kelek Jak. Mentang-mentang halodo mah itu mandinya. Dua poe ya. Halo, dawe cai di imah. Ojak mah aing ah. Yok. Baunya yok. Muncrat. Nah, bora atuh. Halodo keleknya rul ke baju urang hese. Da mana ge bau. Teu urang mah kudu make rinso kitu kudu sabun jaipong. Jaipong. Tolong dikieukeun bangga indung urang. Gitu bau euy. Dan teu ka ambeuk. Teu mandi mana mah. Ngan dua poe wan, dawe cai di imah. Puas. Bercak. Wawan, banyak, wawan. Nah, siap. Kuai kanyahoan sak kuai papangya ayeuna. Ojak. Maju. Ya. Wawan. Halo, entoy kuai sia. Kamari naon sia ngajakan budak aing teu balik, Bal. Mau samput balik sia goblok sia. Dak aing teu balik ka manusia. Ade kuai sia. Bal nya, ya. Mau naon sia. Papanting euy. Seureud we mang si Sarjo mah lah. Surud karenya lah. Sajum teh ngana. Tau man deui budak teh. Kumayu. Tingali. Rajo di bel. Wow, untuk selanya. Pokoknya sampai jumpa di episode berikutnya. Bosan deh. Udud. Panjang keneh kopi ge can diuyup. Coba cai keur hararese saat ayeuna mah. Hujan karek 2 poe. Aing ngalah cai jauh pan. Sabtu lila keneh nungguan teh. Hebeul ieu mah.